Warima urang carita ibadah teh nu paling hebat naon sebenarnya. Ibadah nu paling hebat teh ternyata ibadah anu gede jasa gangguanana. Sebab ibadah nu gede jasa gangguanana eta teh sarua jeung perang. Jadi berarti mana nu leuwih gede gangguanana didinyalah nyana bisa jihad fisabilillah. Teliti punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaranana nama pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang dia nomor hiji nu mantap. Mual aya mual pati-pati dagang dijadikan nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros bagusan mana at-tajirus shaduk, pedagang anu bener anu jujur, jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus shaduk am huwa al mutafarrig lil ibadah, pedagang anu bener atau anu ibadah bae, magahan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu muan tepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus shaduk ahabbu ilayya, pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah mantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep nya ini. Wah ieu. Ngan didinya ge at-tajirus shaduk, pedagang nu banget bener make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil akhdi wa fi tariqil ita wa fi tariqi datang setan ka pedagang mah. Di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya joget. Joget setan. Dina ngitung setan geus kikian bae. Kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh? Sabal teh segitu teh. Biasa 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji. Jadi lamun satrek teh satrek puso sabaraha teh? 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurangna sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti coba pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus bungeun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Martu dia. Yati setan fi tariqil mizan wa fi tariqil mikyal, nimbang. Karung mah tadi timbang kan ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurangna gitu. Eta lamun kanyahoan kurang ditu kan telepon tah engke kumaha tah jawabanana?
Ini ada kekurangan 2000 gimana tuh? Oh, di jalan itu mah kali ada yang nyolong, blon. Itu logika ente mah faktor kesengajaan. Aduh, parah ya, parah ya mah kos ge dagang. Masya Allah, paling minim anak-anak kali tuh, waduh, ngitungnya nggak beres lah anak-anak. Mohon maaf aja lah, namanya juga karyawan. Udah jangan salahin saya, ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu baik palingnya kos gitu tah. Lu enggeus kos gitu tah. Masa dikurangin di jalan jadi tuna. Nah iya setan tah dina nimbang di warung letik baik warung letik geus datang me joget setan didinya sakilo kurangan kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on, jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu lancar jasa ya Allah emang batur jurig beren. Gusti Allah aduh geus nu ngameteran komo sama tukang jengkol bisa aja kan tukang jengkol di pasar kurang kerletik pan sok ngelekeun bisa nama teh segitu ieu na leungeun aya hiji mah hiji dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah luluh 11 12 beneran tuh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah tek datang kaya 100 bae ge